Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang mulai dari baraya. Urang ayeuna ka jelajah Cipongkor nyaeta urang ka desa Cibenda tah. Paling mana cenah masuk gerbang baraya. Tuh cuma lurus ka ditu arah ka Cijamu. Ieu mah urang ka Cibenda anu arahna teh Cinta Asih ka Taman Jaya nya. Tah urang telusuri ayeuna baraya. Cibenda teh lega oge baraya. Baheula mah ieu teh sempat waktu tahun kapungkur barayanya aya musibah longsor perencangan pribados ke ieu aya anu katibanan musibah di dieu nya. Mudah-mudahan we almarhum anu ngantunkeun di tapi iman Islamna dihapus dosana dicaangkeun alam kuburna nya baraya urang doakeun karena kapungkur ya teh di Kampung Gintung kitunya aya kena musibah longsor baheula teh waktu puasa ti heula baraya. Ayeuna aya menjelajah deui ka dieu barayanya ka daerah Cibenda. Mudah-mudahan orang Cibenda sadayana cik sarehat barokah usia barokah rezekina dimudahkeun sagala urusanana pokona mah kurang sepil sekalian desananya baraya. Gerak ieu jalan nama baraya rame ieu teh. Ieu teh tinggal di dieu teh dua deui sarang Cinta Asih nu can diliput teh baraya. Oh. Wah. Rame ka dieu mah baraya. Jadi seueur bumi sisi-sisi ieu teh nya. Sisi-sisi jalan teh tuh. Jadi leuweung nama tuh kali itu. Nah, di payung ge aya masjid juga nanti baraya. Ieu teh waktu musim hujan mah loba ieu baraya, loba cai. Wah, kendaraan ieu sebab ieu. Tah ieu mah jiga nama longsor kapungkur tadi menuju dibangun tah. Di benteng kota Tabu. Samna ieu mah ageung ieu tuh tingali. Mudah-mudahan we enak beres lah. Supaya fasilitas masyarakat beren jalan infrastrukturnya langkung sae kaoseun tuh urang teh ka dieu baraya ka Cibenda duka ai kampung teh kampung naon wae nu aya di Cibenda teh coba di komentar baraya anu terang ya urang dieu da seueur ya konten kreator ge urang dieu seueur urang dieu gimana. Oh. Wah, enakeun baraya. Sejuk. Nyagot. Itu lemur nama jiga namanya baraya tuh. Aya lemur di seberang itu tuh. Lemur naon ya baraya. Ramat ras ka ditu tuh. Pokona urang menyusuri heula jalan di dieu. Hoyong terang baraya lah. Sakalian kajelajah Cipongkor teh. Mari Cipongkor mah julukanna teh Cipongkor Kasohor. Nya Kasohor dina kasayanana urang painten baraya amin. Kasohor dina makananana seperti aya gula aren, kolontong, opak. Apa nama Kasohor, kajojo Kasohor teh. Dia masih terus menyusuri jalan dia. Belah dia mah jalan amat cukup sae baraya. Keur meujeuhna wayah kitu baraya ada haus-haus oge ya. Oh jalan nama rada lumayan lecir baraya euy. Ngan ieu teh rada ali teh emang jalanna kamari ieu ge waktu aya bencana rada sesah papaliwat teh. Sabna mulai ieu mah baraya ieuna bumina tos rada mepet-mepet ka jalan tuh. Jadi kanggo ngaageungan teh tos jigana teu tiasa. Oh. Terus rame kapal dieu mah yeuh. Ieu sebenarnya nya. Aduh. Karek sampai apal tanah hungkul baraya
me apal desana tah ieu ye desana baraya tah urang alaunan sakedeuknya. Oh ieu mah SD sanes desanya sanes. Oh itu desa nama baraya tah ieu mah SD na tah ieu desa na teh tah kedap urang sepil lah. Tah ieu desa na teh baraya desa Cibenak ieu. Lah hoyong di dieu di ameh geunaheun baraya tah ieu desa Cibenak teh baraya anu aya di Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.